Oh, eta teh dilisahan heula, Pak. Oh, nyana kate enteng gitu. Ya, ini di kamar aja. Di sana gawis sana mah. Kita mau direkam. Tadi. Sama kota ini kita mau kota. Yang minta di panggung ya. Gampang lah, orang udah lawan produksi bapak cuma turun GHD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng Pribados Putra Sunda Channel. Wargi-wargi sadayana dina dinten ieu Pribados ngabuburit di daerah Ciamis. Ayeuna nuju di perjalanan nuju ka hiji kampung nyaeta nami kampungna Pasir Nyungcung. Disagedengeun urang ningali kaendahan alamna nu aya di Pasir Nyungcung, urang oge tiasa ningal produksinya atanapi anu sok ngadaremelan kiripik kaca nya anu terkenalna kiripik kaca nu bahanna tina sampe nu sapertos bahan opak cimpring upami di Sunda mah. Wargi-wargi sadaya supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami titenan kaayaan padesaan nu aya di palihan Pasir Nyungcung oge urang tiasa silaturahmi sareng sabagian wargana nya sareng sapalihan wargana nu aya di Pasir Nyungcung. Mangga wargi-wargi sadayana wilujeng manco ka sadayana. Wargi-wargi sadaya Pribados ayeuna tos dugi ka daerah Kampung Pasir Nyungcung. Hayu urang tinggal sasarengan satu acan ningal kaendahan alamna urang tinggal heula anu nuju produksi kiripik kaca nu dikenal ciri khas tuangeun ti padesaan. Mangga wargi-wargi sadayana hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya disagedengeun urang ningal kaendahan padesaanna oge perkampunganna di palih dieu. Urang tiasa ningal anu nuju ngadaremelan kiripik kaca nya ciri khas ti perkampungan ya ti padesaan. Hayu urang tinggal. Upami di Sunda mah ieu teh namina teh naon janggel baheula mah nya Bu? Janggel. Upami opak sampo menjanggel karena ya opak sampo gitu. Tah wargi-wargi sadaya ngawitanna teh tina kieu ya upami di Sunda mah disebutna teh janggel mung ai janggel mah tina opak ketan nya. Tah wargi-wargi sadaya ieu kanggo pamoeana upami di Sunda mah disebutna teh bele anu bahanna tina daun kalapa. Tah ieu kiripik kaca anu atas janten kantun keureutanun ya ieu teh. Kantun keureutanun wargi-wargi sapertos nu kauning ku urang ieu. Nya tiasa di stoknya. Biasa ya mah. Ada garing. Nah, si Abis mah terkenal kurupuk itu saresna. Udangna kurupuk gitu. Tah wargi-wargi di dieu aya habu nya paranti ngasakeun atanapi paranti ngajantenkeunna masih tradisional habu. Oh, eta teh dilisahan heula, Pak. Oh, nyana kate enteng gitu. Ya, ini di kamar aja. Di sana gawis sana mah. Kita mau direkam. Tadi. Tah wargi-wargi ieu cara nempelkeunna sapertos kieu ya urang tinggal tuh cara nempelkeunna.
janten belena teh di Pula Silakulisah tanapi di dasaran heula supados upami pengangkatan henteu rapat tengah hiji sareng bele. Tah ieu hasilna sapertos kieu nya ipis pisan. Bapak hatur nuhun Pak. Bu. Waalaikumsalam. Bentar. Wargi-wargi sadaya hayu urang lajengkeun kana ningal kaendahan perkampungan nu aya di palihan dieu. Mangga wargi-wargi sadaya wilujeng nongton kasadayana wilujeng manco. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kabeh hatur dina dinten ieu insyaallah dina dinten anjing urang tiasa patepang deui. Hatur nuhun kasadayana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.